Nomor 4 baris menguskeun sajak. Sajak tina sapatu jeung baju sakola baruda. Patandang nomor 4 sumangga diaturanan oge patandang anu pamungkasna. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajak tina sapatu jeung baju sakola baruda keur Heni Hendrayani Soni Farid Maulana. Wanci budak indit sakola tahun baganti tahun kahirupan ngolebat lir kingkilaban teka rasa umur golotan hiji dua meureun tilu moal leuwih aya huis dina sirah bodas siga kacamba aya oge lambaran pengalaman nu menta dibaca. Padumukan urang ti taun ke tauna memang robah alamatna. Tapi teu kieu geuning jeung warna nasib urang tetep hideung lir cai solokan nu ngayembeng. Najan kitu anjeun teu weleh sabar maehan mangpuluh-puluh utek-utek nu hirup di dinya nu ngayoga aja. Sakali deui umur urang geus olotan gagang waktu nu dicekel ku urang geus lukutan. Perang jeung peuting teu weleh muka jeung nutup lir lambaran buku nu keur dibaca. Carita kahirupan teu beda jeung peca dina koran. Basa budak hiji poe nanyakeun duit iuran, baju saragam, sepatu jeung buku-buku nu tacan dilunasan. Saleuwihna imut anjeun nu teu weleh ligar campaka. Bari metot ku lampu duh tetep nu geugeur
1888. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.